pembahasan kajian Al-Quran surat nomor 53 ngaran suratna An-Najmu hartosna An-Najmu bentang di ayat hiji dugi ka ayat 18 tarjamahna a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wan najmi idza hawa demi bentang di mana katempona teh surup terbenam katempona bentang aya waktuna surup aya waktuna terbenam ma dolla sohibukum wa ma wawa teu sasar dulur anjeun teh Nabi Muhammad teh teu sasar dina ajaranana teh ma sohibukum ma dolla sohibukum wa ma wawa jeung teu mengkol akibat tina stres depresi sok mengkol Nabi Muhammad teu sasar oge teu mengkol wa ma yang tiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Nabi Muhammad teu cumarios nuturkeun kana kahayang dirina kana nafsu dirina tapi daya sanes Al-Qur'an mah ieu teh wahyu Al-Qur'an teh sanes karangan Nabi Muhammad sanes kahoyong Nabi Muhammad tapi Al-Qur'an mah ieu teh wahyu bisikan ti Gusti Allah alamahu syadidul quwa geus ngajarkeun kana ieu Al-Qur'an teh malaikat anu gagah malaikat anu kuat jadi Nabi Muhammad taklim heula diajarkeun Al-Qur'an teh ku malaikat nyaeta malaikat Jibril alamahu syadidul quwa zu mirroh malaikat Jibril teh cerdas fastawa maka hiji waktu malaikat Jibril teh menjelma ngajelegedeg menjelma nyaeta di guha Hiro wa huwa bil ufukil a'la anjeunna malaikat Jibril datang ti langit katujuh teras dugikeun ka ufukil a'la ka kaki langit ya ufuk ya kaki langit ufukil a'la kaki langit anu beulah luhurna summa dana fatadalla fakana qoba pausaini au adna tuluy sanggeusna aya di kaki langit tuluy ngadeuketan nyaeta ngadeuketan ka Guha Hiro
dugikeun ka deukeut hampir 2 busur. Busur kan paling 70 cm. 2 busur 1,5 meter. Au adna bahkan beuki ngadeuketan. Adna fa auha ila abdihi ma auha. Maka saterasna malaikat Jibril masihkeun wahyu di Guha Hiro teh. Wahyu anu parantos diwahyukeun ku Gusti Allah. Ma kadabal fuadu maroa anjeunna Nabi Muhammad teu ngabohongkeun kana eta panempona anjeunna ka malaikat Jibril di Guha Hiro teh. Yakin nempo, yakin penak jeung malaikat Jibril. Afatumaruna alama yaro, naha aranjeun rek ngabohongkeun, naha aranjeun rek teu percaya kana ieu peristiwa Nabi Muhammad berhadapan langsung ningal dedeg asli menjelmana malaikat Jibril. Nah aranjeun rek teu percaya, aranjeun rek nolak. Ayat saterasna walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Jeung saestuna Nabi Muhammad penak deui jeung malaikat Jibril dina dedeg pangadeg menjelma. Nyaeta penakna teh di Sidratul Muntaha, di luhureun langit ka-7. Ingdaha jannatul ma'wa, digigireun eta Sidratul Muntaha teh aya surga anu bakal ditempatan ku jalma-jalma anu takwa. Id yagsha sidrata ma yagsha ma zagol basaru wa ma togo laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nah, Nabi Muhammad dugi ka Sidratul Muntaha dina kayaan Sidratul Muntaha, dina kayaan utuh tertutup. Id yagsa sidrata mayagsa mazagol basoru, tetempoan Nabi Muhammad teu mengkol, wa matogo jeung teu salah, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, estu Gusti Allah nempokeun ngademonstrasikeun sawareh kakuasaan anu aheng dan tawisna alam malaikat Sidratul Muntaha ditempokeun ditemongkeun ka Nabi Muhammad. Shadaqallahul azim. Itu tarjamahna. Salajengna penjelasan ye salah sawios mukjizat anu ku Gusti Allah dipasihkeun ka Rasulullah ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari hartosna mukjizat teh kajadian atanapi peristiwa anu luar biasa. Mukjizat moal katepi ku otak, moal kahontal ku otak, moal kaharti ku otak. Angin dipercaya ku keimanan yang Gusti Allah Maha Kawasa. Contoh-contoh mukjizat Nabi Musa iteukna diteungeukeun kana laut jadi beulah. Brai laut beulah. Tuluy jadi aya jalan. Maka harti ku otak. Iteuk dipake neungeul laut, tuluy lautna beulah.
Dulu aya jalan di tengah laut. Gampang nyen jalan tol di tengah laut. Mujizat mah gampang. Contoh sejen Nabi Isa bisa ngahirupan deui jalma nu tos maot. Kan moal aya salian ti Gusti Allah nu bisa ngahirupan jalma nu tos maot. Nah Nabi Isa dipasihan mujizat. Tah salajengna ieu contoh Nabi Muhammad dipasihan mukjizat gitu. Mukjizat Nabi Muhammad diantawisna diisrokeun di mi'rajkeun. Nah ngawitan heula Nabi Muhammad dipenakeun jeung malaikat Jibril dina dedeg pangadeg. Malaikat Jibril dedeg pangadeg katempona jiga jalma gitu. Kan tempat malaikat Jibril mah di langit ka-7 ya. Pan tiap-tiap langit ya aya komunitas malaikat. Contohna langit kahiji ditempati ku malaikat Mikail sabab rek ngatur hujan. Malaikat Jibril menempati langit ka-7. Malaikat anu baris ngatur wahyu. Tah malaikat Jibril datang ti langit ka-7 tuluy turun ka upuk ya, hartina upuk teh kaki langit ya. Upukin bahasa Arab artina kaki langit. Contoh panon poe terbit ti upuk sebelah timur ti wetan. Panon poe terbenam di upuk barat di kulon. Katempona ku urang kaki langit teh contohna lamun urang cicing di sisi laut nempo panon poe terbenam. Tah nalika panon poe terbenam ku urang katempo panon poe teh aya sapotong deui. Tah eta teh upuk ya. Jadi upuk teh pertemuan langit jeung permukaan bumi. Jadi garis horizontal. Jadi kurang bisa katempo upuk mah wetan jeung kulon. Nalika panon poe terbit katempo aya upuk kaki langit. Nalika panon poe terbenam urang katempo tah upuk ya, upuk langit di sebelah barat di kulon. Tah malaikat teh di dinya teh malaikat Jibril teh dibikeun ka kaki langit gitu. Geus di kaki langit tuluy weh langsung ka ieu dunya gitu. Nyaeta ka Guha Hiro ya. Bapak-bapak ibu-ibu tos seueur pan anu parantos ningal Guha Hiro ti Masjidil Haram ka belah kaler kurang leuwih 6 kilometer ti Masjidil Haram ka belah kaler. Aya gunung. Gunungna disebut Gunung Jabal Nur. Nah di luhur gunung aya Guha Hiro teu gede-gede teuing. Paling 3 meter ka panjang, 1,5 meter ka luas, jangkung 1,5 meter itu. Jadi sagede kamar urang lah kira langkung kitu kamar urang gitu. Tah Nabi Muhammad teh narima wahyu teh di tempat anu kirang langkung sagede kamar imah urang gitu. Ti dieu sejarah Islam ngawitan Al-Qur'an turun nyata surat Al-Alaq ya Iqra di hiji dua kalima. Terus Rasulullah nyebar luaskeun ajaran Islam di Mekah. Terus kan estafet dugikeun ka urang. Alhamdulillah ya ajaran Islam ngawitan ti Guha Hiro ya. Kitu dugi ka urang adi. Jadi upami urang ka Mekah teh disebut ziarah. Ti diantarana tah eta ningal sejarah ieu perkembangan Islam teh asalna tinu tempat nu sederhana nya.
guha anu leutik paling dianggo salat ge ku opatan ge heureun kitu nya kitu. Tah malaikat Jibril teh kantos sumping ka guha Hiro ngajajabkeun wahyu ti Gusti Allah gitu. Nah, salajengna ieu dina nu menu urang diaos aya peristiwa Mi'raj. Laqad ra'ahu saestuna Nabi Muhammad penak deui jeung malaikat Jibril dina waktu anu kadua gitu. Nyata waktu Isra Mi'raj gitu. Nya samemeh di Mi'rajkeun teh awalna diisrokeun heula. Isra teh perjalanan khusus Nabi Muhammad dina waktu peuting hiji peuting ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di kota Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Lamun diukur ku ukuran lurus, ku ukuran jalan pesawat, eta teh ti Makkah ka Palestina teh 1200 km. Jadi leuwih ti Jakarta ka Surabaya 1000 km. Tah langkung sakedik lah. Kitu ti Jakarta ka Bali gitu. 1200 km lamun ku pesawat jalan lurus gitu. Lamun ku pesawat ditambah jalan darat pan kiwari contohna lamun umroh plus naon ziarah gitu, umroh plus ka Aqsa itu bisa langsung dah hubungan diplomatik kan antara Arab jeung Palestina kan teu beres. Jadi sok ka Yordan heula, ka Yordan, di Yordan make mobil ka ditu. Lamun dikitukeun sekitar 1500 km. Tah ku ayeuna eta teh sajalana teh kirang langkung 3 jam. Jadi mun bolak-balik 6 jam. Bareto di zaman Nabi Muhammad kan can aya kendaraan bangsaning pesawat, bangsaning mobil, masih nganggo kuda atau onta. Lamun ditempuh teh bisa 2 bulan gitu. Maka ieu ajaib gitu kan. Ieu teh mukjizat gitu. Sabab teu kaharti ku akal. Tuluy Nabi Muhammad ku Gusti Allah di Mi'rajkeun laqad ra'ahu. Nabi Muhammad penak deui jeung malaikat Jibril nazilatan ukhra hingga Sidratil Muntaha. Nabi Muhammad dipenakeun jeung malaikat Jibril di Sidratul Muntaha. Ai Sidratul Muntaha teh ayana di luhureun langit katujuh gitu. Pan langit bertahap, langit kahiji oge eta teh anu geus termasuk langit kahiji teh aya bulan, aya panon poe, aya bentang-bentang. Eta sadayana masih kene aya di langit kahiji wae dugi ka kiwari ku jelema can katembus langit kahiji teh. Aina jalma teh karek bisa lamun pesawat di bawah 100 km urang tumpak pesawat paling luhur tinggina 100 km. Tuluy paling-paling ayeuna paling aya bangsaning roket. Nah, roket tah leuwih ti 100 km ya. Roket teh pan kahiji diantarana roket teh paragi nganterkeun satelit ya. Ya satelit teh sinyal kan urang contohna TV, HP kan pangna bisa berjalan teh kulantaran aya satelit ya. Satelit dianterkeun tah dianterkeunana ku
ku roket gitu. Roket belenyeng teh nganterkeun satelit gitu. Nya mun di urang mah satelit parabola temen kitu nya. Ya di dunia di urang contona nyieun antena, nyieun parabola. Mun urang nelpon ya. Telepon teh tina telepon urang teh tepi kana antena, tepi we ka ditu kana menara. Besok aya dibangun menara tapi kadinya gitu ku menara dianturkeun ka ditu ka luhur ka satelit ya. Ku satelit disebarkeun ka daerah nu leuwih luas gitu. Jadi eta teh bulak-balik ngan lamun usum hujan mah silih kahalangan tina satelit di luhur erek nganterkeun sinyal kana menara kahalangan ku hujan. Tina menara rek nganterkeun kana HP urang kahalangan ku hujan. Tina HP rek nganterkeun sinyal kana menara kahalangan ku hujan. Mata lamun usum hujan HP, TV sok loba gangguan gitu. Tadi antarana kakara bisa jelema teh kasaluhureun 100 km di sekitar 400 km di dunia. Geus loba dinya mah aya satelit, aya astronot. Pan astronot gitu itu boga imah. Aya stasiun di luhur teh aya stasiun. Mun di urang mah aya stasiun kareta. Ta di luhur mah dina luhureun nyaeta disebut di angkasa luar 400 km aya stasiun paragi astronot ya gitu. Nya di antarana keur mengamati ieu bumi, mengamati cuaca. Tah paling jalma teh karek bisa tepi ka bulan. Ya, geus aya anu bisa tepi ka bulan. Paling luhur tepi ka Mars. Ya. Tah eta teh masih keneh aya di langit kahiji ge can tengah-tengahna acan. Langit kahiji ge can tepi ka tengah-tengahna acan, can beres kitu teh. Tah Nabi Muhammad mah langit kahiji kaliwat. Langit kadua kaliwat, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh tamat gitu. Jadi sakumaha hebatna jelema ayeuna can bisa nyaruaan Nabi Muhammad. Sabab Nabi Muhammad mah mukjizat gitu. Tapi ka langit katujuh, di luhureun langit katujuh aya Sidratul Muntaha. Ta Sidratul Muntaha mah gaib. Jadi bangsa para ahli ge astronot ya, bangsa astronomi itu ahli ruang angkasa can bisa menyelidiki Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha gaib seperti gaibna malaikat. Ari langit mah benda fisik bisa ditaliti gitu ku astronomi teh. Langit kahiji lapisanana seperti kieu, langit kadua gitu. Jadi bisa ditaliti eta mah fisik. Tapi Sidratul Muntaha mah teu bisa ditaliti sabab gaib gitu. Tah Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha pendak jeung malaikat Jibril tuluy Gusti Allah masihan wahyu gitu. Nyaeta wahyu dipasikeun ku Gusti Allah teh parentah salat. Jadi parentah salat anu 5 waktu eta teh diwahyukeun ku Gusti Allah nalika Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Ta ieu di antawisna walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Gusti Allah teh nemongkeun ka Nabi Muhammad teh tanda-tanda kakawasaan ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat teh aya ayat Qur'aniyah, urang tungkul maca Qur'an, ya ayat Qur'aniyah. Salianti ayat Qur'aniyah teh ayat
kauniyah. Tah Nabi Muhammad teh ku Gusti Allah teh didemonstrasikeun ka Nabi Muhammad ayat-ayat kauniyah. Jadi urang oge perlu diparentah ku Gusti Allah pikeun nempo ayat-ayat kauniyah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah tapi dzatihi. Sok anjeun pikirkeun ciptaan-ciptaan Allah. Tah eta teh ku mikirkeun ku nempoan ciptaan Allah teh bakal namahan wawasan, bakal namahan iman. Jadi beuki yakin ka Gusti Allah kumargi nempo kana kekuasaan Gusti Allah. Ka Nabi Muhammad disabakeun di ieu dunia nempo daratan, nempo lautan, nempo gunung-gunung. Waktu diisrokeun tah urang ikan bisa nempo ieu dunia, nempo daratan, nempo lautan, nempo gunung-gunung, sehingga ku urang bisa nempoan ciptaan Gusti Allah tah bisa namahan kekuatan keimanan, wawasan jadi luas. Jadi urang teh ulah kurung batok, ulah kurung batok. Ngider sing luas. Woi Nabi Muhammad disabakeun ka langit kan. Di langit kahiji panggih nempo bulan, nempo panon poe, nempo bentang-bentang gitu. Gitu terus dipikeun ka ngaliwatan langit kahiji, terus ka langit kadua. Tah eta Gusti Allah atapi ngalangkungan Rasulna paling ngabejakeun saha wae komunitas malaikat di langit kahiji. Ya malaikat Mikail anu tugasna nyebarkeun rejeki. Kumaha carana Gusti Allah mere rezeki ka sakabeh manusia? Malaikat Mikail diparentah pikeun nyebarkeun hujan, ngatur kumaha tiap daerah supaya kabagian hujan, kabagian cai. Tuluy tina hujan eta kan tumbuh-tumbuhan jararadi. Jadi jalma teh bisa barang tuang, bisa barang leueut. Gitu. Jadi menang rejeki. Tuluy anapun ayeuna manusia peradaban manusia berkembang nu asalna ngamangpaatkeun hujan teh contohna misalna patani. Tuluy patani ngajual hasil tatanena ka pedagang. Ku pedagang tuluy dibeli ku jalma-jalma anu usahana di bidang jasa. Jadi sararea kabagian rezeki. Jadi mun urang nyuhunkeun rezeki ka Gusti Allah eta teh sumber asalna mah awalna mah anger sararea oge. Rezeki teh sararea oge asalna mah tina hujan anu diatur eta turun hujan teh hakikatna mah diatur ku malaikat Mikail gitu nya gitu. Hujan asalna cai laut jadi uap, tuh jadi uap dieredkeun ka mana nu daerah nu rek dibere turun hujan gitu. Ta komunitas kahiji ta malaikat di langit kahiji malaikat Mikail. Nah, malaikat katujuh malaikat Jibril. Nyata malaikat anu bagian nurunkeun wahyu. Jeung nya kitu deui malaikat-malaikat nu sanesna anu diparentah ku Gusti Allah menempati langit nu sejen. Contona nangtukeun nasib jelema. Ieu nasib jelema ieu mah beunghar, miskin, panjang umur, pondok umur, ditangtukeun ku Gusti Allah, tuluy diparentahkeun ka malaikat. Jadi eta oge rahasia Gusti Allah. Dewe diparentahkeun nama kumaha Gusti Allah. Tah diantawisna pedaran kajian surat
An-Najmu ti ayat 1 dugi ka ayat 18. Sate acan ditutup urang aos heula sasarengan. Ti ayat 1 dugi ka ayat 18. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha ma afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'au nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsas sidrata ma yaghsa ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.